Wilujeng enjing pamirsa, tepangkeun simkuring M. Fauzan dan Ridwan dina acara Warta Sunda. Simkuring bakal ngadugikeun berita anu haneut keneh kajadianana. Nyaeta berita penganiayaan mahasiswa UIN Riau. Pamirsa, dunia pendidikan deui-deui tercemar ku ayana aksi kekerasan. Saurang mahasiswa UIN Riau dilaporkeun jadi korban penganiayaan ku babaturan sakampusna. Kajadian ieu lumangsung di lingkungan kampus. Korban anu inisialna AR ngalaman tatu dina sababaraha bagian awakna. Sanggeus dikeroyok ku saurang palaku. Pihak kulawarga korban tos ngalaporkeun ieu kajadian ka pihak kapolisian. Aranjeunna mihareup sangkan para palaku gura-giru ditewak sarta dibere hukuman anu satimpal dumasar kana aturan hukum anu lumaku. Mung sakitu warta anu tiasa kapihatur ku simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.